Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wasali suha sareng ari anu katiluna tina itu sab'atun eta ayaztami'a kudu narima kumpul itu imam sareng makmum. Ail imamu tegesna imam wal makmumu sareng makmum bi masjidin di jero masjid. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna itu masjid jidaruhu ari dingdingna itu masjid. Wa rohbatuhu sareng terlasna itu masjid. Wahia sareng ari itu rohbahuna di dieu eta ma perkara khoroja anu kaluar itu ma anhu ti itu masjid. Lakin hujiro tatapina disangker itu jidar li ajlihi karena arah-arah itu masjid. Ilam yu'lam lamun tedikanya hokeun naon kaunuhu ayana itu masjid eta syari'an anu umum qabla dalika dina samemehna itu hujiro. Wa in juhilat sareng lamun disamarkeun naon waqfiyatuha ngawakafkeunana itu rohbah. Wa munaratuhu sareng menarana itu masjid alati anu babuha ari lawangna itu lati eta pihi tetep di jero masjid aw pi rohbati atawa di jero terlasna itu masjid. Walaya duru sareng teu madarat naon bi adil masapati ku ngitung-ngitung jarak. Wahwa sareng ari itu adil masapah eta aksaru leuwih loba min salasimiati diroin tibatan 300 siku. Takriban kalawan kurang leuwih wahai lu latul abaniyati sareng ngahalanganana pirang-pirang bangunan alati anu fil masjid anu tetep itu lati di jero masjid. Anafidatil abwabi anu nembus kana pirang-pirang lawang ilaihi kana itu masjid au ila suthihi atawa kana lotengna itu masjid. Wasawaun sareng sarwa bae uglikot naha ditulakan naon tilkal abu-abu itu pirang-pirang panto amla atawa henteu. Bihilapi makalawan perbeda perkara ida sumirot di mana-mana dipaku itu abwab apada maedah kendalika kana itu kaul saha Muhammad bin Ziyad al-Wadhahi Syekh Muhammad bin Ziyad al-Wadhahi. Alpi salasimiati diroin atau kumpul dina jarak 300 pirang-pirang siku. Ayat takriban tegesna kurang leuwih bidiro il adami kalawan sikuna bangsa anak Adam. Fala taduru mangkan teu madarat naon ziyadatu sala sati adroin ngaleuwihan tina 3 pirang-pirang siku. Palhasilu mangka ari hasilna kesimpulanana eta. Anal ahwalasanya pirang-pirang tingkah eta sab'atun ayat 7. Pa ahwalul masjid mangka ari pirang-pirang tingkah na masjid eta salah satun ayat 3 li anahu karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta imma ayyakuna pada ukah kedah kabuktosan itu imam sareng makmum eta pi masjidin tetep di jero masjid awil imamu atawa kabuktosan si imam eta pi masjidin tetep di jero masjid. Wal makmumu sareng ari makmum o eta khorijuhu di luareun itu masjid au bil aksi atawa kalawan sabalikna. Wa ahwalu ghairihi sareng ari pirang-pirang tingkah lianti itu masjid eta arbaatun aya 4 li anau karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta imma ayyakuna pada ugah kabuktosan itu imam sareng makmum eta fi fadoin tetep di lapangan au pibinain atawa di bangunan awil imamu atau bukti si imam eta fil fadoi tetep di lapangan wal makmumu sareng ari makmum eta fil binai tetep aya dina bangunan au bil aksi atawa kalawan sabalikna. Fa inna hadhil arba'ata mangka sanyana ieu anu 4 eta hukmuha ari hukumanana itu hada eta wahidun anu sahiji warobi uha sareng ari anu kaopatna tina itu sab'atun eta
alla yuhawila ulah aya anu ngahalangan bainahuma antara itu imam sareng makmum. Ayil imami tegesna imam wal makmumi sareng makmum. Naon hailun anu ngahalangan, yamna anu nyegah itu hail al istidroko kana ngaliwat. Ail mururo tegesna kana ngaliwat al adi anu biasa itu murur. Bi alam yakun ku secara tekabuktosan lahu eta tetep ka itu makmum naon nahu wasbatin saumpamana luncat fahisyatin anu tarik itu wasbah. Au nuzulin atawa turun al mu'tadi anu biasa itu nuzul. Ida kana di mana-mana kabuktosan naon ahaduhuma salah sahijina itu imam sareng makmum eta pisuthi tetap di luhureun loteng. Bi ayakuna ku secara kabuktosan lahu eta tetep ka itu makmum minas suthi tetep di loteng naon ma perkara yutadu anu dibiasakeun itu ma al mururo kana ngaliwat ilaihi ka itu imam. Bihilapin nahwil muta'aliki kalawan perbeda saumpama na anu napel minhu tina itu masjid ilaihi kana itu suthi. Apa damaedahkeun hu kana itu kaul saha Muhammad al-Qurdi naklan halna nukil anil Qulyubi ti Qulyubi wa anibni Qasim sareng ti Ibnu Qasim. Palhasilu mangka ari kesimpulanana eta ingkana lamun kabuktosan itu imam sareng makmum eta bi masjidin tetep di masjid pasartu mangka ari syaratna eta alayakunan teu kabuktosan eta sama dina itu tempat naon ma perkara yamnau anu nyegah itu ma al istidroko kana ngaliwat ilal imami ka imam. Wa ingkana sanajan kabuktosan itu istidrok eta la yumkinu henteu kongang huka itu makmum naon at-tawasulu tepi ilal imami ka imam. Illa bi izwirori angin kalawan mengkol wan itopi tegesna mengkol ae istidbari tegesna nukangan lil kiblati ka kiblat. Wa ingkana sareng lamun kabuktosan itu imam sareng makmum eta bigoerihi tetep disalianti itu masjid zida mangka ditambahan ala dalika kana itu syarat naon al kurbu deket wahwa sareng ari itu kurbu eta salah sumiati diroin 300 siku takriban kalawan kurang leuwih. Wa illa yalzamu sareng tetep ala usulil makmumi kana tepina makmum lil imami ka imam naon ma perkara dzukiro anu dicaritakeun itu ma. Wa khamisuha sareng ari anu kalimana tina itu sab'atun eta ayyata wafaqo kudu metukan naon nadmu sholatihima runtuyan sholatna itu imam sareng makmum ae naskuhuma tegesna runtuyanana itu imam sareng makmum pil af'ali dina pirang-pirang pagawean ad-dhahirati anu dohir itu af'al. Wa ini ikhtalafa sanajan beda-beda itu imam sareng makmum ada dan tina arah-arah bilanganana. Wa kharaja sareng kaluar bitipakin nadmi kumetukanana runtuyan naon ikhtilapuhu bedana itu nadmu. Payaduru mangka madarat itu ikhtilaf kamaktubatin sapertikeun salat anu dipardukeun kholpa kusupin di tukangen jalma anu salat samagaha matahari in sulia lamun dilakonan itu kusuf biruku aeni kalawan 2 ruku au qiyamaini atawa 2 ngadeg. Amma in sholat anapun lamun sholat itu kusub kasunati duhri sapertikeun sunat sholat lohor payasihu mangkasah naon al iktidau ngamakmum pihi ka itu kusub
aw maktubatin atau salat anu dipardukeun kholpa janajatin dikangen jalma anu salat janajah walau ba'da takbiroti sanajan kabuktosan itu iktida eta tetep dina sabada takbir ar-rabi'ati anu kaopat itu takbir. Khilapan halna nyulayaan libni Hajar ka Ibnu Hajar apada maeda kendalika kana itu kaul saha as-syekhu Atiyah Syekh Atiyah wa kharaja sareng kaluar bil af'ali kulapad af'al naon al ikhtilafu ikhtilaf bisipati dina pirang-pirang sipatanana falaya duru mangkan teu madarat itu ikhtilaf kaktidail muktaridi sapertikeun ngamakmumna jalma anu salat fardu bil mutanapili ka jalma anu salat sunat wal muaddi sareng ngamakmumna jalma anu salat ada bil qodo ka jalma anu salat qodo wapi tawilatin sareng ngamakmumna salat jalma anu lila bikosirotin kana salatna jalma anu sakedeung wa ma'al ukusi sareng sarta sabalikna wa kharaja sareng kaluar bidzohiroti kulapad bidzohiroti naon al ikhtilafu beda bil af'ali dina pirang-pirang pagawean al qalbiyati anu bangsa hate itu af'al wa hiya sareng ari itu af'al eta an-niyatu niat falaya duru mangkan teu madarat itu ikhtilaf kaan nawa sapertikeun lamun niat saha al imamu imam adzuhro kana salat lohor wal makmumu sareng niatan ieu makmum al asro kana salat asar wasadisuha wallahu a'lam bissawab.